Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sampurasun. Wilujeng deui tepang deui sareng abdi Dadang Mulyono. Tina vlog ieu tempat abdi nuju alit. Janten dieu abdi nuju di lembur abdi. Osok abdi ameng di dieu, sateu acan abdi kapungkur jadi bupati, ayeuna panginten jadi gubernur. Ieulah tanah kelahiran abdi. Oke, orang sakalian tingali ke tempat-tempat anu sering ku abdi sok dikunjungi nuju alit. Kalasan. Mel, Mel, Hei, iya inget ke orang tuh. ingat. Ari mana di dia tiba heula. Nggak, Ari pamajikan mana pamajikan beradi gerak beradi gerak. Ya Allah. Iya salah satu teman saya waktu di SD dulu dia paling pinter. Saudara paling jago juga dia dalam bahasa apapun. Ari orang kunaon make jadi kia tuh orang teh. Saya kunaon cari tak udah kunaon. bingung atuh. Wah, pemajikan kawin deui. Anak ngajabla ya tingkah mana. Jadi istrinya nikah lagi, penonton, anaknya juga jadi PLCR sekarang tuh. Terus ayeuna di dia betah. Betah da atuh kumaha da urang mah nganggur. Nah, makibat nganggur pan maneh pinter tanaga maneh alus. Harese wayah ayeuna mah yang gawe ge. Ka mana ge harese pokona. Haresena kunaon? Pakai duit yang gawe. Oh, jadi gini guys. Kata dia tuh kalau misalkan zaman sekarang kerja itu harus pakai uang katanya. Padahal kita niatnya nyari uang tapi harus pakai uang. Terus tujuan mana hayangna kumaha tuh ayeuna teh? Nyalakan pemerintah apa kumaha? Pemerintah jalan solusi maksana bingung pan orang ge geus kieu gegeloan da gelo gen teh da duniawi ieu mah. Alam. Jadi dia lebih ke menyalahkan diri sendiri. Dia nggak nyalain pemerintah karena pemerintah masya Allah juga dia adil banget. Cuman katanya dia lebih ke tadabur alam dia. Eta punten ajudan. Tah, iya mah aya eta salit kangge tambah-tambah di dieu. Pokokna mah gunakeun. Terus. Bab kendai ieu mah aya rezeki salit ieu mah. Mudah-mudahan manfaat. No nitipnya omat. Lamun hirup hayang sukses, lamun hirup hayang maju, maka berubahlah entong berulah nya. Nama anak bade kantun heula, margina aya rapat paripurna nya. Sing sehat nya, sing sehat. Sing cager. Ya, guys. Ini teman saya juga ngerasa sedih banget karena memang cuma bisa bantu segitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, pennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Judan. Lumayan. Yang selot. JP.